Keluarga leutik nu hirup bunga. Eta keluarga eta ngan aya indung bapa jeung hiji anakna. Dina hiji poe di mana bapa nanyain kasalahanna nyaeta si bapa kalah nginjem duit ka Bang Emok. Di mana Bang Emok eta teh boga aturan anu eusina saha wae anu nginjem ka urang bungana nyaeta 50%. Mun teu bisa ngayar keneh wae bungana jadi 80%. Ditambahan we terus tapi gak bisa mayar. Bu, kamu bapak menang duit saya. Menang di mana bapak? Di Bang Emok bu. Hari bapak, itu kan terus nyarios ke bapak udah sampai bapak nginjem aja ke Bang Emok. Udah kemana ada tuh bu, udah emang terus kapok. Maafkan jika memang harus tinggalkan dirimu, namun hatiku selalu kau lukai. Akhirna eta duit teh dibayar. Abdi kami pisan kamane sakalan abdi ka duit-duit abdi amat. Mampura Malika. Ya semayarana punten pisan. Kerja sama ya. Kan di kereta ieu urang geus ngomong, lamun teu bisa mayar, tong nginjem. Kan mah geus nyaho kagak bajina kumaha. Mawi bacakeun. Salah meminjam duit orang bakal menang bunga 50%. Mun teu bayar wae jadi 80%. Kumaha nya? Kudu nama itu teu meunang bareng-bareng ngarantos kieu teh tapi karena Malika baik hati dan tidak sombong jadi dibere waktu saminggu. Lamun teu bisa dana mayar, tapi Malika Tuluy Malika jeung anak buahna mangkat. Manehna bakal balik deui minggu hareup. cus. Kumanya bu, bapak mayaran kita kasih Malika. Sedangkan bapak yang ngasah unggul, damal dina naon. Sabarnya Pak, rezeki mah moal ka mana? Aku bakalan jualan ngebantu Bapak. Urang datang deui, urang kawan kawannya sakalan abdi kagun duit abdi aman. Malika, Mampura Malika artinya teu aya dipake pakai mayaran sekolah si Moli. Punten pisan. Bener-bener sama amat. Geus dibere kalongaran teu bisa kena mayar. Angkatan barang-barangna kabeh. Bapak kumaha bapak leutik wae bapak. Bapak kumaha? Tiba-tiba Malika hudang. Tapi eueuh sasaha.
boga salaki jeung boga budak. Tiba-tiba anakna datang menta jajan ka Malika.
Bayar tuh, nanti cuain sudah. Bayar aneh gini kayak namanya. Lu ditagihnya kalau legal. Sombong aing boga ditagih. Naon eta jodet goreng. Aku sih ada udah aing dia. Yo cing. Udah goreng. Nah, tapi ini lagi goreng udah. Udah goreng mana? Udah kayak Mbak, coba kitu we eta si Bro, ayo apa nggak tangan mantai yo? Ningali, ningali. udah amat ya. Udah, ya udah tangan mantai. Diberi waktu seminggu muntah dibawa ke polisi. Jarang loh. Anak siapa yang bawa?